Masa ditulikeun atuh dah. Tah kitu pot. Abdi teh dituding maling itu paehan jaki. Maling naon? Sieun maling ali-ali ampas sareng pancaroba. Rumasa maneh maling ngoin teu. Wah sakitu dorna Arjuna teh kapangaruhan ku dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna. Kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keune engke oge bakal kapanggih. Sing inget yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Nuhun kan. Nyeun tatapakan maneh sorangan ayeuna mah. Nuhun kan. Jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh. Rawios manda abdi geus sirup deui teh gedah kitu. Ieu mah warah lain tina ngewa. Supaya maneh ngarti. Ulah kaburu ku nafsu teu payus hiji pamimpin kitu patut. Teu gining aya di pamimpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung. Tinakan ka mana karep. Laras. Deui teh dunungan dewekna asa ku kabina-bina teuing euy. Nya kitu teh. Warah. Geunyeung ke dina surat kabar cemuran cepot amuk-amukan Arjuna di tenggelan. Ya muhun atuh. Atuh lamun langsung kitu nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu ka tembong. Carana juga dek disalinan ku aki. Yuh. Beres kan. Lakinya bapak dewek mah tiba heula can nyalinan ka aing. Aki aing baru kada teh kumaha. Ari panggih ari rek meulikeun. Karek panggih oge jor nyalinan ka aing. Tak kitu dek ulah sarorombong geus teh ka aing da aing boga aki beunghar. Wah, ayeuna mah. Nya masih cila-cila aing anu disombong teh geuningan bisa memboga aki batre. Bade disalinan abdi. Nya. Sae lah. Jig maneh mani itu dina cai kalayan mani teh langsung jeung bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh. Lah dititah mani maing. Mahanya rada setengah hate yo. Nah, tiris ah. Ayo buru-buru mandi. Bebersih ka itu. Saya joglan. Apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining. Kudu bersih, kudu sehat. Kudu sehat. Ulah kuleuheug kitu. Tapi da si nyai mah bogoheun. Iya, komo bari jeung sehat kasep. Bakalah beuki masket. Ke si nyai bakal pohoeun maka abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal. Beneran kan? Numatak dewek wah yang boga pamajikan eta ge kitu. Numatak dewek teh hayang nyaleweng oge waspada pamajikan aing mah. Ningkarna teh ditu dieu. Wah, marukanan kumaha. Mani dek ah. Oh, bersih. Aja brus mah. Astra jingga sareng seneng ngejebur sareng bajuna. Karasa tiris hanyat deui nanging salin jinis jadi manusia anu cahayaan ganang tur pertengtar datan nirat tangga demam datan nirat tangga demam lewat pakulingan rana denera kang samya prata hebat pakaian maneh gining kitu anjing reretuhnya alah euy make karemong ari geus bebersih mah aya karemong kayas aduh Allah aduh hebat maneh pot ya nggak modal hirup mah ya udah yang siri eta kalau
luhur make mah alus tah kitu mah moal kaciringan kacirinan ke dina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun naon teh sora ke di mana geus aya robah pasti robah ayeuna nya tah tah ketik teuing atuh kada bisa harapkeun deui saeutik kada bisa juga nah teteh jika supir pribadi ngaleutikan tapi nada mah kaula nu tageuning ayang tong dikitu-kitu atuh tapi nada mah kaula nu ngahaturkeun semasungkem konyok panjenengan yang tong manja sia tapi nada mah kaula nun pada ngabantun pun bojo ka astagfirullah astina tong kamana karep wae atuh ngomong teh Dewi Wirginingsih kalayan bade malas pati ka Arjuna nya ngan eta ngaran kudu diganti asawios ngaran mah ieu we Raden Putra Bangbang Astrajingga ame enakeun nanging upami bade ditambihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astrajingga Mardiano Tuturi Handayani Simalakatur Linur Kasino Kapolata Kali Kasino Kapur Nasapiro kana kato mana kate hato bakata kana apa asikan oh nah dari mana sayang deui atuh cing sok balikan deui hilap deui ya satu pingaraneun teh yang maka jeung ngaran si Marakato atos atuh tong dia tadi dak ejang mau nyari pingaraneun maneh teh pake we ngaran eyang teh saha ngaran eyang teh Sang Hyang Tunggal ngan make wibawa jadi Sang Hyang Tunggal wibawa kewas pantes nanging atuh Sang Hyang mah kena sakti eyang kena sacinuh metu sakecap nyata sama saki jeung pangartina eyang dek marengan maneh mah jadi corong eyang kene eyang nurek nyarita mah ngan di mana aya anu serius ti jero omat ulah dijegal ku ngabodor da kubatuh nya sakali-kali pada yang hoge di jero hayang seuri saya yang jadi ngan ulah jorok wungkul saya cing bisa pindah tampian oh saya mangga sakitu pek gera pereumkeun eyang dek ngahiji aku ngaran Sang Hyang Tunggal wibawa mangga kan dek ngabantun pun bojo karena negara astina kan sa Dewi Wirginingsih mangga didoakeun kalayan dek ngawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa Allah mah sabab manehna teh geus ngayakeun tinakan ka mana karep oh kitu padahal atuh beureunan sagrupa oge meureun kaula teh kudu ditanya heula ti tek-tek nepi ka bengek